lain deui. Tuh, cak nu teu ngaji puyeng amat aing ge puyeng komo sia. Ayo carita hese na ngaji. Carita maca lage hese nu mantak boro-boro dek motor Quran jeung hadis bejakeun ka Wahabi. Bejakeun ka Muhammadiyah. Cacakan inna bae ge tah aya emak jadi inna mah asupna jadi bebas ku ari mah kitu ge selama nulis tangah hiji lamun nulisna misah geus lain deui urusan anak engke ka dituna masyaallah bisa engke makna teh mak mausul bisa engke diasupkeun kana mak masdariyah panjang lalakona ngaji emak bae ge atuh urang mah nen doang sih mak nen aduh digilekeun mah ka ilmu bilagat ieu innama lain sambarangan lantaran fungsina termasuk kana adat koser teh engke bagi opat wah jadi panjang acak-acakan ambalaya ka dituna nah ieu Al-Qur'an make innama berarti ieu paten medahkeun kana taksis berarti koser geus koser teh aya koser sifat alal mausuf aya koser mausuf ala sifat koser sifat alal mausuf teh engke na kabagi koser mausuf ala sifat koser sifat alal mausuf kabagi deui mantap ge bingung ka dieu kumaha eta coba ngalalaga Muhammadiyah jadi ulah sok sambarangan awas ya nyokot hukum di Al-Quran moal kana hukum aing jeung Muhammadiyah ieu tangga ku aing sia mun sia kan jago ulah ka aing awas ya maksudna mah aing geus sieun ka sia dilecehkeun sia ku aing kita ngaji deui ku aing moal samak sia di dieu aing greget biasa Quran hadis bacokak doang pugut teu becusna naon nanaonan ulah sok nuturkeun Muhammadiyah jeung PKS. Acak-acakan engkana maur ka ditu teu para ruguh ya. Sing teger urang nyeklan mazhab lantaran nu bisa digoyang-goyang ku Yahudi orang-orang nu sekarang itu. Anu teger di luar negeri di Irak, di Iran, di Yaman nu teger teu bisa kagoyangkeun ieu di negara secara internasional adalah Sunni. Kaseun Yahudi ge. Madak di Indonesia teh nek diyahudikeun, nek dikristenkeun, masih kena loba pondok pesantren nu salap eta doang nya nu eungap ngahareupan pondok pesantren salap. Sebab salap mah dibere ku bupati mungeun, ai leutik mah. Ai nu modern mah emang nya doang geus parantina, enta malah maka ditu. Marah malah maka bupati ke gubernur, tapi pesantren salap mah awas dibere sendal, jangan naon sendal. Sayang aing mah. Diberi baju, lah sepira baju, diberi behas, sepira behas kabalikan aing. Aing naon atuh? Nopa. Lebih jahat berarti. Masya Allah. Asal geus beunang diberi kos gitu. Mal bere. Bensin bisa jadi haram. Rokok bisa jadi haram. Ulama lain beuki ngarokok, ngahukumanana nu bener. Makruh bae, haram. Ulah sambarangan hukuman wa Allah ulah maksakeun ai rokok diharam-haram ai kredit dihalalkeun cabok-cabok kieu kos kitu ieu tebeskeun teu bisa ngaji sama kiai kredit halal ai ngarokok haram ku aing mah lain dikerekem disoekeun ku aing kena ngagedean aduh ingat denge hukum teh pada calangap bae dan nutulkeun Al-Qur'an. Paling ngaji geus jam sabaraha tenang. Wudukna tadi 2 piring kan. Innamal khamru pasti. Wari mah make pasti. Kiai ge sok ngahartikeun di lembur-lembur urang kiai urang pasti. Make pasti berarti geus teu ngagigeg deui pasti. Di aya lian pasti hukumna nginum arak pan bisa nginum badina mah khamru mah pangeureun kana zat bongana ka dieuna tafsiranna al-muskir alladzi yukhamirul aqla eta berarti kana sifat ada kos gitu ngahartikeun kos gitu guys
Emang kumaha gitu, mantak ngaji teh hese. Nu kakarek 1 tahun 2 tahun mah santren teh hese. Tah, namun geus aya 10 tahun we kok kieu beta ustad teh di imah ya. Bener. Tanyang ge, naon? Puyeng ge. Suga teueuhan ngarti lain buku. Puyang sarua. Aing nurutan kiai besok kikian. Aduh, ya Allah, ya. Al-muskil alladhi yughamiru al-aqla. Anu ngamabokeun. Minum berarti. Bongan al-muskil Imam Jalal. Anu ngamabokeun. Anu nutupan kana akal. Ngarusak akal. Eta adalah homer ngaranna. Dek dibuat tina naon bae. Dek tina anggur. Dek tina korma. Batak aya perbedaan. Mazhab Syafi'i. Mazhab Abu Hanifah. Mazhab Maliki. Mazhab Hambali. Tentang homer. Geus tamak geus diheula geus dibahas. Kuari mah geus jadi bae. Kullu muskirin haramun. Geus kok situ bae pokona mah setiap nu ngamabokeun haram bae. Sakitu bae geus kesimpulanana. Pembahasan homer geus dina yasaluna kanil khamri wal maisir. Perbedaan antara mazhab anu opat, pembahasan dina ta'rifna doang. Ieu mah geus bae. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Yuntiju kullu khamrin haram. Kullu muskirin haram. Tiap nu ngamabokeun haram. Jabir. Nah, coba uswa jawara minum. Ya tuku kiai teh maing haram. Ieu mah lain haram lain can nyaho. Minum uswa. Barang diinum gue nyana. Ipan jadi seserian gitu berapa kunti anak. Mabok. Oh, berarti ya, bir bintang haram. Bir bintang haramun li'annahu muskirun wa kullu muskirin haramun. Yuntiju bir bintang haramun. Mensen haramun li'annahu muskirun wa kullu muskirin haramun. Yuntiju mensen haramun. Kolumbus muskirun wa kullu muskirin haramun. Yuntiju Kolumbus kawan budak kosong meureun haramun. Aduh, Gusti Allah. Nah, dan lain-lain sebagainya. Asal mabok bae. Mu yuhamilul aqla. Naon bae haram. Sing hade tah minuman nu ngerobah akal haram. Mulyana manusia ieu adalah ku akal. Sebab cek Syekh Burji, manusia eta hewan sarua bae. Munding, hewan, sapi, hewan, embe, hewan, ayam, hewan, manusia, hewan. Ngan bedana, ai insan mah hayawanun natikun, ari kuda mah hayawanun sohilun, ai himar mah hayawanun nahikun, dan lain-lain sebagainya. Insan natik teh lain ngomong, mudrikun idrokan kasiron. Artina, nyana teh loba pangarti jeung kanyahona, berakal teh ya. Nu mantak akal ieu adalah merupakan suatu mulia papadana lantaran bisa naik turunna manusia adalah ku akal. Akal teh teu meunang dirusak. Asal rusak akal teu meunang jadi RT acan edan ngaranna.